aing bejana ti heula cenah. Didinya bener kungsi jadi awewe. Euy tah mah ke zaman murah keneh urang tah mah Lain awewe kumaha awewe. awewe era ngomongna Eh bae lah da jeung bisa. Tama da masa lalu nya bae lah ngobrol we ieu mah ngobrol. kieu kan urang teh baheula teh da urang laki aing laki sejati Oh nyaho da tatoan mah nya. Dan baheula mah urang teh abu panjang da ciga awewe dikesakeun urang pas brol teh cek urang cek urang pas brol ngajuru teh nah awewe gitunya da pada cenah ngadenge mah pas ngajuru teh langsung di ngaranna neng sih cenanya geus di ngaranna neng sih. Pokona dek di ngaranan awewe gitu. Gitu ngaran awewe gitu. Da ciga awewe geus hidupnya pek teh urang geus umur 16 tahunan lah. Nah, kan urang teh kulit bodas aing gitu. Geus pas kieu mulu demplon. cakeum gitu. Demplon urang teh nya kita urang ku sabab kieu teh da jadi kieu teh urang teh tepira Sejarahna tapi urang teh dititah menerkeun setrum ka setrum menerkeun lampu aing ka setrum aing ngabuk anu cublok aing jadi we ieu cedera permanen aing teh jadi cedera permanen dari kerja ti heula teh kerja ciga awewe gitu dari jadi awewe aing piraku hai aing teu aing teu aing teh aya dikersakeun teh da butuh duitnya biasa we gitu. Eta butuh duit jeung naon? Ada kitu keur bakal hayang atuh keur ngorama. Keur teu di ieu aya nu aja ka germo meureun gitunya urang jadi bonon. Teh aing tidak jadi bonon aing. Da ciga awewe ieu cenah. Aing teh keur kumaha teh? Hayu we diajakan teh. Dikersakeun didangdanan awewe urang teh. Selo. Geus teh pokona mah awewe banget geus urang teh dia jeung urang mah sora oge ciga awewe urang sora di baheula mah bisa inget kan itu masalah jadi aing mah rada ngabas dia mah misalkan nyebut aku mah henteu da amun kan justru kan urang sarta awewe amun di geruan amun di geruan teh ku kolot teh neksi henteu kapan jalu baheula keur leutik da bisi juruk yang boga budak lalaki teh jalu kah lain nih gitu kan gue sama tah urang kajadian sora jadi kieu teh aing si Kusmin gara-gara nama si Kusmin tah si Kusmin aing inget si Kusmin urang teh panas dalam nyeri tenggorokan tadi kan nyeri tenggorokan ayo urang teh nyakeun panas dalam kunaon ku kadongdong cenah cek si Kusmin panas diteuing wae nya teh cek kadongdong teh jadi we kieu sora teh ku kadong teh meureun dibesek dikeureutkan gitu dirujak ting di kumaha aing jero ieu na dia mah hai eta kok eta indung mah ngoroan jalu kama meureun ka gitu aing malah urang teh jada-jada minder ti teh jadi tara loba ulin sanon kejadian ka jalan neng cek lalaki teh aing kan merah kan di jalan ku lalaki aing cek kieu aing teh kita bahasa di dia urang kita jadi teh nu kitu nu sebutan teh bonon jablay tah eta nu karang itu urang teh geus nya ka di tempat non tempat nu aing teh kerjaman teh heula teh kerjaman teh titah ngalayanan lalaki gitu urang teh aduh aing ngaderek deui bae di bae cenah bae tong non tong malu-malu jangan malu-malu sok seperti aing yuk titah bari kieu aduh anjing bari geus we bari kudu kikituan terus da butuh duit meureun bae cek bayaranna gede sabaraha itu 10.000 anjing 10.000 baheula aduh bisa meuli naon 10.000 kulkas aing teh lagi bisa pakai ngirit kulkas gitu dar yang teh bae bawa baju sakieu we seksi teh baeno gitu tah geus urang teh tadi kersakeun nya kan loba ngajajar kitu nya awewe hungkul ngan urang itu mah awewe nya oh ka urang ge namina cenah entong Juri cenah
kedah naon atuh cai teh kada teh. Juri. Mah cai teh saha tuh. Tapi teh saya kagak teh saha tuh namina curang teh nya. Elsa weh curang. Aing jadi Elsa. Aing jadi Elsa. Ya Elsa aja dah. Ya. Orang teh jadi kade cenahnya amun aya nu ngajak kenalan. Elsa ya teh. Masa? Aing juri cenah. Aduh. Jauh-jauh ti juri kayak tempat baturan kumaha baturan teh. Sisa. Siapa mah geus teu cari. Geus teu cari tak. Oh, Geus eueuh we. Ah, si Gusmin teh. si Gusmin sisa teh. Geus dikersakeun teh euy. Kan loba ngalirikna teh ka urang wae euy Udah sia teh. awalnya loba. Heeh, nah cuk urang teh hayang ka urang wae. Menarik beureun anggun Heueuh teh sebenarnya. barang anyar cenah ka urang teh naon cai teh barang anyar cai teh. Tempo. Heeh. Efek teh euy. Aya pejabat euy anjing. RT. Pejabat teras Oh, anjing. teras. Anu biasa di teras. Dagang panci, teras. Aing teh di booking aing teh Anjing. di booking. 10.000 bere teh booking teh. Gede baheula. Wah, ini 10.000 ieu kana naon coba teh euy. Di bawah we urang teh euy. Kamar. Di bawah ngobrol heula, ngobrol ka urang teh. Biasa gitu ke Indonesia anu teh. Siapa namanya? Cari urang teh kenalan. Ingat beureun di dinya teh ulang. Aing nyebut ngaran. aing Kudu saha? Elsa. Elsa. Ya itu. Om aing kudu om teh da kan aing ke udah. Om siapa? Somar. Om Somar. Anjir, om Somar cai teh. Terus gitu ngobrol ngadeukeutan euy. Aing aing merang anjing tahu ka aing cai teh. Udah butuh duit. Aing teh aduh anjing cai teh kumaha ieu teh. Eta mah anjing geus teka ieu yo aing jadi di bangku euy. Dibawa ke kamar aja. Ya Ais. Anjing cai teh jangan begini cai. Cek juri teh. Elsa anjing. Cek Elsa teh. Jangan begini nyantai aja cai teh. Tapi sarana awewe di heula mah euy. Nyantai euy. Tapi bawa ke kamar euy. Geus teu kuat. Eta mah euy. Si Om sa. Si Som Somar teh teu kuat. Si Om Somad teh. Oh, ini uang saya di loket ditinggalikeun uang saya banyak ditinggal itu 500.000 aja anjing 500.000 nya itu mah Terus baheula mah gede 500.000 atuh 50 juta mana nama? lembaran lagi teka hitung Oh. ayeuna mah 5 lembar eta mah 1000-an kapan eta mah di bangku aing ka kamar cai teh tenang jangan curang teh jangan cai teh udah kekeh yang kitu ya teh Juri takut. cai teh asa aing aing teh jangan teh jangan cai teh kalau curang teh kedau naon cenah dagang Sembahyang. kapan geus lima geus jadi 10.000 cenah Cuk sa teh. cek si Somar teh Bukan bahasa Indonesia tadi mah. udah jadi udah jadi cai teh ya nanti dulu cai teh saya lagi dapat dapat tahun cenah cai ya itu lagi dapat cai teh Lagi M gitu. akai teh paksa anu didekek mah aing teh Cuman tuh. aing asam merah cai aing berak aing kudu perang gobang cai Oh pantah apa lo? Teu apal. Bawa Elsa teh juri. Heeh. Kekeh teh udah cai teh jangan begitu cai Jangan teh. dimasukin. Jangan curang teh. Get tank gitu. Saya lagi dapet. Cai teh udah aja cai teh. Om
Om nonton. Om soman. Udah aja om cek aing teh. Kalau mohon. Itu cek teh untuk aing teh apa ada kakare itu di loli. Ya oleh apa? Loli teh loli teh apa? Oh cek si om teh. Loli teh apa? Cek itu di gitu cek. Oh dilamot. Di mung kekeh euy. Mung di kitu. Mung di loli gitu. Iya, yang dirojok. Gitu kekeh itu tapi aku aing perang kobang. Ayo aku geus teu kuat. Bakat teu kuat mah teh. Cek urang teh. Om, ini apa? Biar di loli aja, cek. Biar 5.000 cek. Aing diturunkeun, aing teh. Dame daekeun. Dame daekeun. Aing teh ya aja parang kenal aja dibuka cek aing teh eta aing ieu na goblokna sih naon aing hayang lompat siun aing teh peureuh paksakeun paksakeun di loli dimut aing aku aing cekelan sirah euy gitu cek aing dagor-dagor tuh aing cek teh wah teh begitu kuat menurut euy si om mah suarana ku kadang mun suarana kumaha geus tah euy tah aing amak tungtungna teh euy aing teh kerwak we dipaheum digegel dia teu aing kitu we langsung aing doak digegel ku aing sok siahan teu 500.000 ku aing moal dilepaskeun cek terus aing kumaha si somana jeret ya tolong ai mana kieu terus nya aku aing gegele kieu ini tapi lu lupakan oke digegele aing 500 siga anjing ngegel naon aing 500.000 heula aja aing teh terus kumaha si om aing salemur tas sanon sang eta euy ada apa pas ningali meureun mana keur kieu ada apa ingin diloli